Teh sepil chili oilna. Tah kaleresannya chili oil abi teh ieu teh atos seep. Hayu ayeuna mah urang ngadamel chili oil. Tapi ieu mah sanes bagi-bagi resepnya, upami bagi-bagi resep mah kedah anu sae anu mewah panginten. Ieu mah mung chili oil ala abi nya di warung abi, chili oilna sapertos kieu ngadamel ku nyalira. Tah ieu abi kamari atos meser cabe beureumnya, ieu teh di dieu mah namina teh cabe japra. Abi meserna kamari teh 150 gram, tah sabungkus ieu teh 50 gram. Tah janten di dia abi bade ngadamel si cabena 150 gram, bawang bodasna 75 gram, ditambih we daun jeruk ngarah seungit. Saatos kitu mah si cabe keringna ayeuna ku abi bade di blendernya, di blender kering. Ka abi oge aya pertarosan, cenah teteh cenah cabena henteu diwasuh. Tah ku abi di walernya, cabena ku abi teh henteu diwasuh, soalna kan ieu ngadamelna chili oilnya sanes bade ngadamel cabe basah. Upami ngadamelna kanggo cabe anu baseuh mah pasti cabena ku abi diwasuh dikulub, tapi ieu kan ngadamelna chili oil. Tah kitunya waleran ti abi. Lajeng ayeuna mah si bawang bodasna tadi teh ku abi teh atos dicincang kasarnya, teu kengeng halus teuing, teu kengeng kasar teuing nya, cekap we lah. Teras we ayeuna si bawang bodasna ku abi teh ditumis sing dugi ka seungit rada aya koneng-konengna kitu geuningan. Upami atos tinggal dilebetkeun ieu si cabe anu kering tadi nu tos di blender teh. Tah ieu teh si seuneuna teh dialitan heula nya. Janten pas ngalebetkeun cabe teh seuneuna teh dialitan teu kengeng ngange seuneu anu ageung. Teras ku abi ditambihan uyah, si eroy sareng si sasa. Ditambihan oge gula pasirna sasendok. Tah upami si bumbu kehidupanna atos lebet mah ayeuna mah tinggal diaduk-aduk we nya supaya si bumbuna teh henteu ngagumpal di handap. Tuh diaduk sapertos kieu. Ieu teh dijamin rasana mah endolita ya. Upami rasana henteu raos mah pasti pelanggan abi teh bakal kalalabur, bakal seueur nyarioskeun misalkan si cabena teu raos atanapi kumaha. Tah matakan upami tadi ngalebetkeun cabena seuneuna teh dialitan bari teu kengeng lami teuing deui nya, soalna upami lami mah bakal pait. Tah chili oil ala si aku teh atos we mah tos beres tuh. Urang eurihkeun heula kana wadahna nya kana tempatna. Sakitu heula we mini vlog abi dinten ayeuna mah. Hatur nuhun, bye bye.